Babu mansubatil asma'i ari ieu tabab kang martelakeun pirang-pirang isim anu dijabarkeun. Idopat mansubatkan asma maklum idopat sifatil mausuf. Salah satun min sairil asma kholat mansubatan wa hadhihi asrun talat. Salah satun ari tilu min sairil asma'i nu tetep itu salas tina anu sakantuna tina pirang-pirang isim. Kholat eta parantos kalangkung itu salas mansubatan bari anu dijabarkeun. Wahadhi sareng ari ieu anu arek dijelaskeun ayeuna maksudna. Wahadhi sareng ieu ari ieu asrun eta 10 talat anu nyanding itu asrun. Wa kulluha tati ala tartibihi awaluha fi dzikri maf'ulun bihi wa kulluha sareng ari sadayana itu asrun tati eta datang itu kulluha ala tartibihi bari netepan kana tartibana itu kullun awaluha tagasna ari anu kahiji tina itu asrun fi dzikri yang dicarioskeunna maf'ulun bihi eta maf'ul bih wa dzalika ismun jaman suban waqa alaihi fi'lun kahdaru ahlat tama wa dzalika sareng ari itu maf'ul bih teh ismun eta kalimah isim jaa anu sumping itu ismun mansuban barina anu dijabarkeun waqa'a barina tumiba alaikana itu ismun non fi'lun padamelan kahdaru ahlat tama'i ari contoh eta tetep sapertos lapat ihdaru ahlat toma ihdaru kedah mikasieun aranjeun sadayana ahlat toma ka ahli toma fi dhahirin namud marin qadin hasar wa qad madot tamsilul ladzi dhahar qadin hasaro nyata narima karingkes itu maf'ul bi fi dhahirin dina maf'ul bi isim dhahir namud marin sareng maf'ul bi isim dhamir Waqad mado sareng nyata parantos kalangkung non at-tamsilu nyontoan lil ladzi pikeun maf'ul bih dhuharo dhahir itu alladzi wa ghairuhu qismani aidan muttasil kajaani wa ja'ana wa munfasil wa ghairuhu sareng ari salian ti itu alladzi dhuharo kitu nya maf'ul bih isim dhahir teh ya qismani eta anu ngagaduhan dua bagian aidon kalawan deui muttasilun tegasna kahiji damir muttasil kajaani wa ja'ana ari contoh eta tetep sapertoseun lapat ja'ani wa ja'ana ja'a parantos sumping itu pameget nyelirani ka abdi wa ja'a sareng parantos sumping itu pameget nyelirana ka urang sadayana wa munfasilun sareng maf'ul bih damir munfasil misaluhu iya ya au iyana itu akrim billadzi hayyana misalhu ari contohna itu munfasilun iya ya eta lapad iya ya au iyana atanapi lapad iyana ya di etakeun hijikeun misalhu ari contohna itu munfasilun iya ya au iyana huyita lapad iya ya au iyana huyita hayyaita ngamuliakeun anjeun iya ya ka urang ka abdi wa iyana sareng ka urang sadayana akrim kedah ngamuliakeun anjeun biladi ka jalmi hayya ngamuliakeun atanapi ngahurmat itu aladi punten hayya ngamuliakeun atanapi ngahurmat itu aladi na ka urang sadayana waqis bidaini kulamud marin pusil kayak mana tuh itu Waki sareng kadang ngiaskeun anjeun bidaini kana dua nana iya ya au iyana kullu mudmarin kana setiap maf'ul bi isim dhamir pusila parantos dimunfasilkeun itu mudmarin wa biladaini qabla kulli muttasil wa sareng kadang ngiaskeun anjeun biladaini kana dua nana biladaini kana dua nana kana ieu dua nana qablu nu tetep halna tetep dina satu acan itu mana tadi teh satu acan itu kulla mudmarin pusil kulla muttasilin kana saban-saban dhamir muttasil Fakulu kismin minhuma qadin hasor maja amin anwaihi pisna asar. Fakulu kismin mangka ari saban-saban bagian minhuma
nu tetep itu kismin tina domir mutasil san domir munfasil kodin hasoro eta nyata narima karingkes itu kulun. Oh Yandi, fakulu kismin mangka ari saban-saban bagian min humanu tetep itu kulu kismin tina mutasil sareng munfasil korin hasoro eta nyata narima karingkes naon ma. Contoh jaa datang itu ma min anwaihi tina pirang-pirang warna itu kulin pisnai asyaro dina 12. Gitu tah.